Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampurasun wargi sadaya, langkung tipayun hayu urang sanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Nu Maha Suci, nu mana kalayan hidayah sareng inayahna urang sadaya masih keneh dipaparinan yuswa dugi ka ayeuna. Teu hilap oge sholawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjunan urang sadaya kersana habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka tabiin tabiatna, mugia dugi ka urang sadaya salaku umatna anu parantos turut kana ajaranna. Mugia urang sadaya kenging syafaat jaga di akhirat. Amin ya robbal alamin. Kadegeuna simkuring di dieu bade ngadugikeun hiji biantara perkawis ngamumule budaya Sunda. Sanes maksad bade ngawuruk jalan hirup ngan saukur ngemutan kana budaya supados henteu surup. Hadirin anu kusim kuring dipikah hormat, ngamumule budaya teh mangrupa salah sahiji perkara anu kedah dilakonan ku urang sadaya. Naha kedah dilakonan supados budaya anu aya di lembur urang sadaya masih keneh kajagi kaaslianana, henteu kageser ku budaya anu sanesna, supados budaya urang henteu leungit kaayaanana. Komo deui pikeun budaya urang sadaya nyaeta budaya Sunda. Tos kedahna ari ngamumule budaya Sunda mah tong waka mika cinta budaya batur saacan urang mika cinta budaya sorangan. Tong nepikeun ka budaya batur diagul-agul ari budaya urang teu kacabak-cabak acan. Loba budaya Sunda anu tiasa diagulkeun ku urang sadaya. Contona tina kasenian, aya jaipongan sareng angklung anu tos kasohor ka dunia luar. Aya pencak silat anu sok dijadikeun lomba tingkat nasional. Aya oge dina kasastraan nyaeta aksara Sunda anu janten ciri khas urang Sunda. Salaku urang Sunda tos kedahna ngamumule budaya Sunda pikeun anak incu urang tiasa keneh mikawanoh kasastraan eta. Piraku ari urang Sunda teu tiasa aksara Sunda acan mah. Para wargi anu kusim kuring dipika welas tur dipika asih. Di zaman kiwari budaya geus kageser ku teknologi nu aya dina globalisasi. Teknologi geus kalewat canggih. Zaman beuki maju, budaya beuki kajuru. Saeutik jalma anu masih kene inget kana budaya manehna, kasadaran jang ngamumule budaya sorangan beuki lila beuki eueuhan. Sekeutna pangaruh globalisasi kana budaya Sunda geus kaciri ku urang sadaya. Budaya urang geus eleh ku budaya anu leuwih modern. Bisa katinggali dina kabiasaan barudak ayeuna. Loba nu nyetel musik ti Korea nyaeta K-pop, tibatan nyetel pupuh anu geus puguh budaya urang Sunda. Loba barudak anu main game online dina HP, tibatan mainkeun kaulinan barudak Sunda saperti ucing sumput, galah jeung sondah. Ayeuna mah loba nu leuwih resep mainkeun gitar, tibatan angklung jeung calung. Ayeuna mah loba anu leuwih bangga bisa bahasa Inggris jeung Korea, tibatan bisa bahasa Sunda. Rek kieu wae ieu nagara, rek poho wae kana budaya. Lamun teu ku urang rek kusaha deui, lamun teu ayeuna rek iraha deui. Hadirin sadaya, hayu urang mumule budaya Sunda supados henteu surut kaayaanana. Hayu urang jagi kaaslianana supados henteu kacabak ku sekeutna pangaruh budaya luar. Najan ngudag elmu nepi nagri Cina, tapi tong poho kana budaya Sunda. Hujan batu di lembur sorangan leuwih hade tibatan hujan emas di lembur batur. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, sakitu anu tiasa kusim kuring dipika hatur, mugia aya mangpaatna kangge urang sadaya.
Hapunten bilih aya basa anu kirang bernah kana manah. Candak anu saena piceun anu awona. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.